Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasa simkuring Sabita Noviana ti kelas 11 IPS 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Langsung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala kulantaran nikmat sareng hidayahna urang tiasa ngempel dina kasempatan ieu. Teu hilap sholawat sareng salam mugia dilungsurkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, ka para sahabatna sareng ka urang sadaya salaku umatna. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru anu simkuring dipika hormat, rerencangan sadaya anu kusimkuring dipika cinta. Dina kasempatan ieu simkuring bade ngadugikeun diantara ngeunaan tawuran palajar. Naon sih ari tawuran palajar teh? Tawuran palajar nyaeta wangun kakarasan antawis geng sakola dina Baleria. Tawuran palajar biasana dipigawe ku siswa margi kasalahpahaman anu nyebabkeun jungtukan eta ngarasa dihina sareng ngalakukeun balas dendam. Tawuran barobah kaayaan talari turun tumurun. Tawuran biasana sering lumangsung di Pasir Dayeuh, Bekasi, Bogor, jeung sajabana. Sebab tawuran palajar nyaeta hiji faktor tabeat ti palaku sorangan margi kaayaan emosi anu henteu kajaga sarta henteu mampu kanggo nahan diri. 2. Faktor kulawargi. Faktor kulawargi nyaeta emosi kulawargi eta sorangan anu biasana sering miheulaan palakuan fisik ka anak. 3. Faktor lingkungan. Biasana lingkungan anu henteu damang tiasa micu anak kanggo ngalakukeun perkawis anu awon sapertos tawuran. 4. Faktor relasi. Faktor anu micu tawuran dibalukarkeun ku masalah sorangan. 5. Faktor atikan. Biasana aya keneh guru anu ngalakukeun keneh kakarasan ka siswana. Akibat ti tawuran palajar janten seueur korban. Rugel akibat tawuran sanes mungtangtu sarta nyawa, kalah tiasa ngarusak fasilitas. Rugel tawuran henteu dina hiji jalma palakar we, nanging dina jalma-jalmi anu henteu boga salah dina wanci kajadian. Hadirin anu kusimkuring dipika hormat, mung sakitu diantara kusimkuring. Mugia diantara ieu janten manfaat kanggo urang sadaya. Nuhun ka Bapak sareng Ibu guru anu entos masihan waktos kasimkuring. Pataupik ngaput kopeah dikaput baldu bleget. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.